Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Siti Putri Lestari. Abdi di kelas 12 IPS 1. Di dieu abdi bade monolog anu judulna Dimana Bagja Datang karyana Artia Catur. Kuring lahir ti keluarga menak. Kolot beunghar jeung naon nu kuring hayang ge moal aya pisan nu teu dikacumponan. Bapak kuring geus beunghar ti leuletik ngan hanjakal. Pedah manehna ngarasa beungharna ngajadikeun manehna jadi adigung. Agul ku payung butut, adian ku kuda beureum. Heueuh, eta pisan bapak kuring mah. Tapi mangsa manehna geus kawin jeung boga budak, si bapa kababangleurkeun. Manehna ripuh ku pamolahna sorangan. Ayeuna kudu gawe unggal peuting tepikeun unggal isuk. Eueuh waktu pisan jeung nu ngaranna kulawarga. Bongan diri ngarasa aing pang beungharna, asa aing pang sagalana. Tibana usaha kulawarga bangkrut. Manehna nu ripuh sorangan. Kulayaban kadieu kaditu, neangan pitulung keur ngamajukeun deui usaha mulu geus rek gulung tiker kitu. Karek weh karasa hirup teh teu salilana bakal diluhur tuluy lamun geus kitu jadina. Si mamah unggal poe teh arisan we jeung arisan balanja kaditu kadieu cenah mah ka mall anu gede. Meuli emas, meuli baju, meuli kantong, meuli sapatu, sagalana we dibeuli. Ningali tetangga boga barang nu anyar, embung kaelehan. Langsung indit manehna meuli nanaon nu leuwih tibatan tetanggana. Lamun ieu teu dikucumponan ku salaki, goreng lakuna. Ngadat eueuh tungtungna, ngecewis mantak jangar sirah. Nu kitu ai pamajikan teh. Kitu yeuna kabeh geus muter. Roda nu tadina di luhur ayeuna mah tos malik. Kabeh kasusah. Ujian teu eureun-eureun datang di kulawarga. Usaha ti kolot nu cenah moal beak 7 turunan ayeuna ngan saukur hutang nu ngajungjuringan. Arisan anu tadina cenah bisa nulungan dibawa kabur ku baturanna sorangan. Nu ngewa ka pamolah kolot kuring. Air kuring kumaha jadina dibere beunghar ge teu pernah ngarasa bagja ku kanyaah kolot. Komo ayeuna dibere ripuh. Naha nya ieu mangrupa teguran ti Maha Kuasa. Tapi kunaon bet dibere ripuh oge kalaka beuki balangsak ieu hate kuring. Ngajerit hate kuring setarik-tarikna. Iraha kuring bisa ngarasakeun kabagjaan ti diri kolot. Lain urusan materi nu ku kuring hayang, tapi anu can pernah dirasakeun. Ti leuletik ge geus dititipkeun ka aki jeung emak. Budak keneh geus ditinggalkeun ku kolot. Nah nya kuring bakal ngarasa bagja lamun geus teu aya di dunia ieu. Nah nya kuring bakal bagja lamun ieu napas geus eureun. Nah nya kuring bakal bagja lamun kuring geus jadi layon.